ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin, ilmu yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa, masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa, kecil. Tadina tuh bisa maca Fathul Muin dituntun ku kiai jadi bisa, leutik. Tadina tuh bisa maca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa, belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat, tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu